ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka, ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuleuk fakir miskin teh ka dieu. Lantaran eta kan muka lawang surga teh. Ieu kulantaran urang mah mata batinna teh pareum nu kadeuleu mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Indes sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ha. Ya ngahutang teh. Ha. Tek areueuh kitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tawarung. Aing sedih jasa, aing teh panggil hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit, aing teu dibere. Tah, jadi lain ngabungakeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju tak tahun ka beli motor tahun ka beli mobil tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana paeh ngan sakadar dihisab doang dunia henteu boga nyana pangbubungah ka batur masyaallah tah lamun deuleu make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleu make mata ieu lain deui make mata ieu mah Masya Allah nikmat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar, minum, sare, pake, neuleuh, ngadengu. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub. Da ieu lah dibentukeun make hukum syariat. Mantap mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deukeut ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat ngaranna tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir, wah iya bahaya lamun datang ke 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Waduh, geus acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiranna ulama. Ya. Kurang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, iyalah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhanna 10 nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus ual aya nu leulewihan ti dinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitab bae cik coba wudu bongkar pasal wudu bab wudu cik coba salat bongkar bab salat cik puasa bongkar bab puasa cik coba zakat bongkar bab zakat teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang ngeunaheun jasa ieu urang mah adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu.
Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu kasulitan ulah sok hese. Ulah sok hese. Tah mata kurang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mangaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak kurang mah teu sasenti aja. Tuh gitu tah syariat. Tah wali pembersihan batin ruhani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atuh paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu darah. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus, susah yang itu bukan ke sini, kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang meuli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Baradeut teh boga duitna aya 10 juta mah. Diinjem bola bae kiai deuk meuli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing deuk berobat margana leuwih parah kiai. Goblok teh kiai. Aduh, tah eta can bisa teh kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habek. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngridit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Tah mah mending diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal buku penyakit eta. Tah iyalah, lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih kadi bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mangan kula mah nyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing disarua ke kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Ngagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureget urang nyangan tukang telu ge yuk. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Iya ambalaya tak jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teberes sakon kitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantak kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Duraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Hayang kawin nya sia nya. Kawin aja kok kitu. Jangan ge ngomong.
Geus kanyawan ku kiai geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus candung habak ye kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nya selalu muntayang ka Allah tekadna kubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi kubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ib'anihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikum, urang jarak ka kiai, ayo." Aing teu bener aya teh. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum. 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 Ceng, ai kiai na aya. Aya, kenal keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah ieu teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleub Brazil ye. Kiai tolong goblok teman kiai kos rantai abang kiai kos dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb nyaritakeun kredit kiai leuwih jero nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye teu karasa ku kiai ari ku batur hayang di kiai-kiai lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema asal teu disebut kiai we marah. Di mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta pangkai ku jelema yang di kiai orengan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Geus aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus sieun ti heula. Geus moal aing mah kek nya aing ditireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana kesehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RW ditampilin. Cak nu ditu kan asal aing katampiling ya. Asal aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari jeung salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling ka Sugi. Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Waalaikum minta tampiling ang. Deuri goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaho ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh dicoceng teh entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu ciok we. Oh, cenah berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karuhnya mengarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa dihareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang.
Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh kuneuleu doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, mun mituturan. Gitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi, geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya, eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai ti Jakarta bayar 2 juta, 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus, waduh ngabudah geus pokona mah. Kita nggak nyaritakan sakadar nyaritakan gitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, kudu teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imam yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah. Oh, tobat. Eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku sia kiai. Berarti kiaina can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Beda nanti kos gitu. Nah, iya hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jahirup moal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, tu soleh wae. Mentak teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. 2. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg, pohara pisan maneh netepan, pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskan di dina bihukukihi, laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu a'lamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe
sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala. Anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ieu qawamina lillah. Jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi ta'ala jadi presidenna ulah sok aya korupsi. Kebenaran jadi menteri ieu teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran orang teh bidang ekonomi ya teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetap baik qawamina lillah aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki aing teh dek lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae. Dari di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbangan ieu mun ngajual timbangan ieu geus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan we beuleumeun Allah teh eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endek bener-bener lillahi ta'ala kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh masyaallah bihukuki dagang kitu keneh di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allah ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru itu didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah kurang diinstruksikan ku Gusti Allah kunu qawamina lil Allah. Eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kekarak make syariat. Disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai gitu kene jadi karyawan gitu kene jadi bos gitu kene sesuaikan qawamina lillah tujuanna hiji bae mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deukeut jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang teh geus pasantren aya 15 atau 20 tahunna posisi urang baik di pemerintahan atau orang teh dagang atau jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagang jadi pedagangna wali aing mah aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae ge moal kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya nu lurus jate saeutik raja jadi wali teu saeutik raja jadi wali dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa-penggawana mah
Kitu keneh pedagang-pedagang nur jadi wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawaminal lil. Mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazahir deui kuari mah menuju ridha Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teu sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun teh duit pan duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah iya bang, kita menjadi penilik tema datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu, kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Teh hayang ieu amplop na cek jangan. Hayang eusina. Sayang. Mulai geus teu aya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur batin makin dideketin ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jasa jeung Allah izin maka mana-mana ge ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat Gusti ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejelek izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kumaha ge kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna geus triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese jadi taikeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman nu datang. Kula mah ieu sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Kita dagang piwalin makos gitu tah. Dagang bete gue dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poen tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuy. Geus raraweuy. Yang pamajikanna bagi kuru. Ngawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas karunya budak lewat ceurik bae budak leutik ceng sia kudu ceurik bae hayang banggula jeung teh maduit teh henteu kade milih hayang kembanggulan nu mana hayang kembanggulan nu mana ieu tah dibere hiji mung hiji hayang 10 cokot tah secara zahir mah nggak bangkrutan kan lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir ye make hate budak ceurik kemudian dibere eta kembang gula eureun ceurikna berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu tah make ieu masyaallah
Jelema nu hayang ngopi teh kurang diberes ya mau duit teh henteu. Ngahutang bah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema. Mawa kapal api ka imah geus sikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan urang bunga amat teh nu mere kapal api. Oh masyaallah betus beneran kapal api na teh mah. Iya bunga jatah geranjeun kopi teh serudut masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu neuleuh lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin, Masya Allah. Yang ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokona caknya lain. Rokona. Aing gak itu deh habak lah. Aduh, liwat deh. Mang, sekolah nih liliwatan bae kaditu. Nyen kopi nangis. Nggak sinum dan cak. Nggak jasa luar biasa buatan pemajikan gula. Pas jasa ngagulaan anak. Hadi apa liwat kaditu bae. Sesep mah. Kula ka utang belah kana. Naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsu na mana? Nu refill apa nu refill? Siap, teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Cak hate. Neuleuh make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunyana, masyaallah. Kang nikmatan kopi, tukang warung bager amat. Tukang warung bager amat. Teh jarang ngarasakeun ngeunana ngopi bari nyanang inget ka tukang warung. Pohara amat ka tukang warung masyaallah luar biasa. Eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka. Ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu emang kumaha gitu. Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu lantaran eta kan muka lawang sorga teh ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang atuh aya nu ngahutang ge wah hutang bae sia bae na ka aing indes sia ka ditu hayang aing mah ngaladen nu ngahutang muga mari kita dibayar ha ya ngahutang teh ha tek areueuh gitu tang warung. Tek aya nu meulem gitu ta warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aya teu dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Yes, pokoknya mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi, nu diperhatikan bener-bener mayar. Yes, aing mah nu teu perhatian kana mayar, moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju, plak tahun ka beli motor, tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun neuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun neuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ye sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuari geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu. Geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began sesujud dang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantap kuari mah kunu qawamina lil. Lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunia ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaeun malaikat. Eta mah langsung surga bae tanyaeun ya.
Tanyaan nya nangis ngagoler baik ieu boga imah hiji-hiji na ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet dia supeur ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisabkan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apa harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu anu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dihitungkan nu bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyaan ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakar gali doang jelema da kabeh ararindit teh hujan gede jadi kuburan kosong sakira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ieu asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya sergeus dikubur burungana man rabuka cak nyana teh kula mah can pae ngiuhan lo ka ditanya nyuan kula mah cak kana teh bener dia bener deuro ieu na ge can dieu naon aduh geus teh malaikat awal sama nya ngageter-geter hadena cak cenah aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nya nangis hujan geus beres datang kan mayit-mayit eta dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain cak malaikatnya jadi keur nyuan bolak-balik bae teh malaikat datang ka kesel tah mayit teh kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teu nanya-nanya aing endahannya anu nanya malaikat kan tadi ditanya lah sia keur nyuhan ge eta Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu macem-macem bae eta kunaon eta lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah ge cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula apa selamat kabehan ya qawamina lillah tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat hayang disasalamanan geus hayang dimulya-mulya hayang pamerena ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dek dibikeunnan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah
nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total. Salat memehna make rawatib. Kitu keneh peuting hudang make fatahajat. Kemudian sageus tahajud make tafakur ka Gusti Allah. Terus make muraqabah ka Gusti Allah, mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah. Poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna. Neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna, neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna, neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana. Neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna. Ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksiana ka manusa-manusa bil qisti kalawan adil saadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil. Ketika anjeun jadi saksi, nu disaksianana mah hendeuk kafir, nu disaksianana mah hendeuk mukmin, nu disaksianana mah hendeuk fasik. Ketika anjeun jadi saksi, jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan, dek diputus, maneh jadi saksina. Urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan. Kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padieu teh dek dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang nyana nu maling. Nu kapalinganna kafir. Saksian nu jelas, nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikan ke orang, nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Urang nyao bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu malingna teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang, bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapak. Bedakeun nu malingna bapak urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa kebenaran maling motor, urang sebagai saksina. Bedakeun kakasihku nyolong motor. Bedakeun bakal dipotong. Wah, enggak apa-apa, Kak. Kanda cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Gak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada kos kitu. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bedakeun. Bedakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bedakeun dibejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita orang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu, awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dok putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh. Kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an. Baik ka mukminin, baik ka kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba dibere loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, kabeneran lu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didedetkeun. Ilmu polisi kos kitu tah. Ilmu polisi mah kos kitu didedetkeun pokona mah. Ta eta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ya bentuk negara di negara urang, bentuk negara.
Iya mandek sahabat lu ngasihna. Make aturan, kurang cerita demokrasi deh. Dek mukminin, dek kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener orang teh syuhada abil kisi benerkeun salah. Jikeun carita di negara demokrasi pakai aturan demokrasi. Tadi orang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun wahandap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing kumaha aing we sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada abil kisti. Nah iya jadi orang teh kudu lurus jujur. Wari orang jadi seorang bapak. Boga anak orang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah dibere sepeda doang ulah. Anak nu ieu mah dibere 1 hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh apa anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae nu bungsu lantaran kekedohna meureun hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula si anak abah lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cikal dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah campuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadaris ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada abil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedeg bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios itu. Takur tak kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meong atuh. Mana awewe lantaran awewe mah kudu dibagian lagi setengah. Ieu Mio kuduan jadi kakaknya, ieu duaan teh sia. Ini batu saurang henteu anja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid kayak sudah dua anta mion ieu nya dua anta adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong bu abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada abil qisi geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasain ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh ku mata ieu jeung ku mata hate betapa Israel eta teh jujur jeung teu adil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung teu adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu beunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah goreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu ngaku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah
Rahasia Allah teu bisa dipertanyakan. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tama. Sebab naluri tama isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan, kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu nu kadenge kurang pares kok di Taliban aya naon, terjawab oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Semenang neuleuh kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa pepeltokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok. Ku dareden pae model. Nah ieulah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hate urang. Ngailah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin. Ulah ngadorongnyaan karnyan kabeh. Kabenduan kahiji kaum, bendu kahiji kaum yane ka kafir, kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu. Karena yang teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara saanu salah salahkeun saanu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujurna gimana korupsi nanti ieu mah lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup ngeunah nagara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem loh jinawi ngeunah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane Allah kabeh ka Allah sanjana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon nu kurang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mentak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jakanya hoan bae naon ge kanyahoan bae naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah cak Allah teh yai cak Allah yai pasti dibere ilmu ku aing teh kikituan teh maksiat yai cak Allah tapi ditegur gitu teh tetep bae hore cak Allah teh ilmu dikabanakeun sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing cak Allah teh aing dileukkeun sia beuh mun pake zikir eta hore woi cak Allah teh dicatat ka dirinya ku malaikat teh tah Allah nyaun dicatat ke malaikat tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat yai goplah dulu lupa sama Allah sebulan lihat bola aja
Cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya. Dek kemana minta tolong coba orang. Akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh. Teu inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu. Teu ngajamin ilmu mah ya kadang-kadang ilmu mah pake pamer. Ilmu mah pake pamer. Yo aing, ilmu pake pamer. Yo aing profesor, yo aing doktor, yo aing DRS, yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isi amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Eta mah maca Bismillahirrahmanirrahim. Rame amat naonnya teh. Oh lu di bawah, bek, kok hareup ya teh mah. Kata, oh ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Burukan sabelah ka ditu sabelah ka dieu. Kita beres sama posisi ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal saleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajangjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagani Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman banget. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah masih gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Tak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kata alladzina aman ka jelema nu iman rek laraki rek awe. Urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok, malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain urang cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada di parwasa. Sakit juga di bejaan, komo teu di bejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat di galeng. Tuh masalah di galeng mau kompas eta kok ieu ka ditu kiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zohornya. Allahu Akbar. Akhirnya ngajungna terus kobok. Beres itu lain Allah. Shalli sunatan qabla zuhri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah. Suka deuleuh lain Allah pacul. Tapi hebat jasa di galeng bisa sholat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, sholat. Sholatnya sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk sholat. Sholat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau sholat henteu nya nama. Mata sholat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ku urang. Tuan, haja baksis. Oh, khair. Oke.
Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak-nabrak ya ujian. Eta orang Arab mah asal waktu salat, didinya bae salatna didinya. Bagelama lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, kurba heula mah leumpang hayang nulu leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat nya Allahu Akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab mah supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Ciku pakad itu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia itu. Nah, iya ya wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat Allah geus ngajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal saleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh dipiceun nu aya kabagusanna doang. Berarti dihampura ngaranna. Eta teh jelema iman jeung beramal saleh, iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal saleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya mah tah. Ai iman ieu salat mah salat pengen saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal saleh. Utama nama ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus isop haji zakat sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna tah anu teu boga maksiat mah tuh geus teu dicaritakeun magfirah emang geus ka magfirohan ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu atuh kamu nu lain kiai mah tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endek. Tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya nu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede hate cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosa. Aya nu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ka rumah sakit ya. Aduh yang sedaya upaya sakit daya hampuran ka kabehnya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan kamari mah main bola keneh. Ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di ka manakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas deuk dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat tah urusan aing tah mah. Di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nyana teh balik kikieuan. Bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar. Gusti, mana pangampura Gusti?
Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ye. Ayat ieu mah kukula ditalar be jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu pan abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilu sholihati atuh pan abdi salat sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husu teh mah urusan husu mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Dipasang punyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamar ini demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja mantap malaikat. Kumaha ya Gusti? Iring hawa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae mah. Bila perlu orang paeh. Ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu. Kabeh malaikat. Ieu pohare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokoknya mah Allah janji. Sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Kholik man ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana. Janji anu para bagusna. Bakalna lahum magfiratun. Campura bae gasin. Kejen kuku bagian nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun. Wa ajrun azim. Dibere sorga. Lu masak ulah suuzon mah ka jelema Islam mah, ka jelema iman mah. Kajen nu kumaha ge ieu teh penghuni sorga. Titik. Geus sakitu. Nu kumaha ge ka sorga bae. Geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalaga ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajen teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae yang ka Allah ya. Sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya teu percaya pangeran teh Allah. Pajar lain Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyieuna. Kubur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba. Ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa ieun anak angkatna teu meunang warisan. Teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah setengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipeteun daripada awewe. Teu percaya teu make nyana. Teu make kana kajujuran nu dijelaskeun ku Al-Qur'anul Karim. Ngabohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Eta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Pokoknya jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sabda Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhuna kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhune kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah wali maning kuliah. Dan kade wong kang den sodayaman fasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basaral fitnah ta nunggu ngaji Bukhari mah nyaho besi nunjan
bawahan hasratan liman basaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Tepugu tegaru ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya temilu, bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah teu naik motor ge daripada aing motor nang ridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah boga nama fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing ti leuletik ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing mah lantaran temam fitnah, riba kos kitu kajeun teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang, daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum. Teu hayang aing mah. Tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya ento. Ngan didatangan ku kandidat. Itah kitu ngiklankeun. Dibere duit. Bohong aing mah. Ieu teh bari cokot iklankeun ento. Goblok beureun tah mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya kita anu iya tapi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saya tik ngomongna kumaha aja teu bisa kudu mah sakola ge teh teu tamat. Henteu lah teu bisa. Ieu coba aya duit lumayan deh aya 40 juta. Embung lah, embung kula mah. Aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih. Ngejauhan ada tina pita gitu. Dol aya kandidat itu bupati. Itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis ulama teu bisa ya betul daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi geus embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub engkeuy-engkeuyan menteu mana fitnah teu puguh lantaran kitu engkeuy-engkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna. Ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil, teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia. Tak eta nu calon pi sorga mah kos kitu. Tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa. Luar biasa hesena. Ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat, jelema nu ngajauhan fitnah. Sanyana jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan tina fitnah. Yang jelema dicoba tapi sabar. Cobaanana dek dibere duit, dek dibere kendaraan, dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur, teu hayang maju, teu hayang masyhur, teu hayang sugih. Izin ka Gusti Allah. Sabar eta lah jelema nu di akhirat da bakal bahagia. Sawahan lamun jelema anseup tina fitnah, ngilu engkeuy-engkeuyan di jero fitnah, hasratan liman basarul fitnah, rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu anseup dina fitnah wasaafiha. Ya kuari hese gas anu teu milu dina fitnah. Nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari. Nu teu milu bae urusan tina perbankan, pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari. Nu teu milu engkeuy-engkeuyan dina politik anu keur merajalela. Lantaran politiknya terberes, temilu didinya bisa dihitung ku jari. Ketika orang aya di jero pemerintahan,
nu teu korupsi bisa dihitung ku jari. Bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit-duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari. Jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese ku ari mah. Urang hayang maju saeutik lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu keneh tani deuk teu make duit bank hese kajeun kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajeun teh temilu lah. Di perpabrikan temilu lantaran make duit bank. Tidak perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Dina perpolitikan, teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama, teu aing mah eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, salamet bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae. Leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas. Ungkug-ungkugan bae. Teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masyaallah ai keur ngaji mah nya merenung we. Masyaallah. Aing ieu nu geus ieu. Usaha aing endek geus dah. Geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah. Geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di saeutik naon anu. Siap. Gede atletik mah jadi teh bertolak belakang. Atletik mah ieu teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran teh dah milu deui ka ditu. Tah ieu saeutik pisan nu matak di akhirat saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun li pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah. Ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya. Di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah wan cak Kangjeng Nabi wa rusak cilaka eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi ngajauhan kita salamet bahagia milu jeung kita cilaka tinggal urang bae balik ka imah ngahenen bari ngarokok ieu kan nu calonna dulu Ayo lumayan bebereana dia. Ayo tegerak kumaha. Sederhanakeun we datang heula ka kiai ah. Waalaikumsalam. Aya nih musyawarah kiai jeung selpon. Aya naon. Dulur gula di calon itu kula depan ka babawa santeuna doana we ka kiai. Agen ka kiai mau bisa mah kiai ngariung ka ditu kayaknya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok tah jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu tah eta nu goblogan mah eta tah. Kiaina daekeun atuh goblok atuh kiaina ge. Ya kiai nu pinter mah teu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya mah teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menangkeun ku Gusti kira-kira teu pisalametkeun elehkeun. Cak nu calon sial bareng. Aing geus asa 10 juta ieu. Aduh kitu awet ceblet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Paneta dulu udah tolol si kiai di onang kan dia goblok atuh. Dia ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na bae sing pinter urang jadi kiai ngadoakeun eta gitu. Jadi onang ka ditu kitu teh naon ka pabrik. Kiai di onang ka pabrik teh ngadoakeun. Nah, ulah ngadoakeun sing cek.
Mengadakan sincek doraka. Ngadakan urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawanan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya teman mulai daekeun nya aja emang ka pabrik jah yang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunakeun pannyana. Diondang ku camat nah diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae pan kos kitu. Mudah-mudahan camat dibere kejembaran, jeung mudah-mudahan dibere balalager, mudah-mudahan hoyuh bae teu kieu mudah-mudahan camat urang lantaran korupsi teh ku galedeg. Aduh, Masya Allah. Tahiyalah sakali deui. Saur Kangjeng Nabi catat di jero hati. Tanamkan baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan. Jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hadina as-siratal mustaqim. Allahumma hadina as-siratal mustaqim. Allahumma hadina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin.